Kasar banget tuh. Geuning si babadan mah, koredan mah asa henteu sareuseup kita tadi tempot teh. Teu sieun aya orai koros. Sieun aya orai koros, teu sieun aya naon. Alhamdulillah leunca mah teu kudu meuli. Araluh tiara radi. Hayang tinggal melak duit jadi dia menang jadi semuanya. Melak duit. Sampurasun, Sampurasun, Ren. Aduh, mana euy? Aya bae. Yo, ampun teuing. Naon ini disiksa-siksa bae. Kagok leumpang teh, aduh ampun teuing biasa tuh da aya sukna pesawat mah kieu. Kagok leumpang teh. Lain geus lila teu amprok teh mendingan bikin semampai awak. Oh, kok siga sampaiannya. Keur naon? Biasa babat dia tingali ini Alus atuh buat bala resi. anggur hungkulnya. Lain anggur nu kitu mah leunca sok teh ampun teh. Juga tano teh rabun. Tuh tingali nya. Jempat geus Geus buka atuh. Mau bisa atuh da kieu kajaanana. Ya ini tuh tingali urang mah kedeung dege panen anggur tuh nya. Leunca sateh leunca nu kieu teh. Anggur. Leunca. Anggur leuweung. Kok leunca anggur leuweung mata kokak cenah. Kieu Reren, kelakan nenek sing aya kahayang Nya kieu teh. atuh. Tapi urang mah ini hayang melak duit jadi moal kieu. Moal geus nginjem. Biasana ge nginjem. Aduh, Ame tuh unya minjem dari nanti pelakeun di bank kitu duit gopay jadi 100.000. Nya mana ada nyiram lagi kunaon mana teh. Buat di pabrik ya. Kebuka atuh nih. Dah dia geus kitu. Geus kitu. Kieu kan tadi dah. Maka tingali banget mah asli Aduh. Kade labu. Ini ya. Naon? Kumaha ieu cager. Keluarga carager, barudak calager teu. Cager awak mah ngan duit teu boga. Enggak ka lumrah lain urang hungkul tuh ka duit teh. Ya ayeuna mah ini teh alhamdulillah di BNI. BNI mana? Bagian nunggu incu. Biasana ini mah bagian nguruskeun incu. Heeh, da geus ka saha deui bener nya. Da ka tetangga mah kudu digaji. Heeh. Aing mah geus lare poki bagian ngasuh aja ngasuh. Ya lumayan ya. Heeh. Sok rek usaha deui lamun teu ku ninina. Ya alhamdulillah ayeuna mah. Kumaha? Jabong geus panen. Geus ya? Mana atuh nini mah atuh? Teu poho kan. Urang teh tempat ka dieu teh sieun aya nu nagih. Ini lagi ya. Ya ini. Aduh. Geus aya naon kieu? Kumaha nya? Ulang di ditu urang biuk. Manya nangtung ngobrol tengeunah heuh ditinggali. Sugan we aya cai-cai mah. Cai-cai mah haneut gitu. Ya, aduh. Ayo. Dia. Oh, cari-cari kumaha nih. Lain pasar selawasnya itu papanggih teh. Itu disingsak dicapek udah mah kabita. Aduh ampun teh geus kolot masahan rek perpuasan ge. Aya nginum ka? Ya hayang atuh. Ya, ayeuna kieu urang aja bakal heula minum. Terus ini nih pangorejeun eta seutik deui tah. tuh rajin maneh mah. Arek mere cai ka aing ditah ngored heula. Ampun teuing. Alhamdulillah ayeuna masih leren teh cager. Ayun, ari ayun. Di ayun ku samping. Alhamdulillah leunca loba
kitu gen si lain lain aing. Deh, gan balik ke lain pao. Aduh, Abah Haji Rosad anu sayang anu bager. Aduh, eta bos tatanen alhamdulillah manehna mah subur. Mugia Abah sing diagengkeun milik rezekina, sing dipanjangkeun yuswana nya keun ke hasil panen. Ngajual teh ka Abah Haji Rosad. Manehna mah da sagala aya. Naon wae ge ditarima. Nepikeun ka cengkeh, pala, pokona mah hasil bumi. Ai urang kumaha nya eta kadituna. Tapi cengeh mah aya ieu teh aya 3 kintal mah nya ka Pak Haji we lah. Ya, naon? minum heula. Isi capek haus eta geus beban. Oh, urang mah capek ya. Minum heula. Ngan hampuran ini caina teh tinggal sakieu eueuh deui. Tah sia mah rajeun mere ge saeutik wae. Ayo teh diinum heula. Ngababan kuat lega kieu. Kuat hektaran. Kuat bikin kabeak awak. Emang beak tadi naga. Iya tadi ngaliwat ieu deui wae. Ih, diung teh. Kumaha nya? Kalian kadi ulah kanu beuheung sing paeng. Cing. Iya teka tingali ta. Tata banget. Cing. Naon? Geus Eta geus karasasan. Nya aing pae atuh sia teh reren. Daripada pusing aing ngali. Ngan kaluhur kana. Nah, Aing kaluhur ka handap siga naon kitu. Ampun, ya ditarimakeun. Udah di suguhan mah kudu ditarimakeun. Najan cai wungkul ge teu jeung kuehna gitu. Deui kuehna teh beak tadi. Lain tah hayang manganyuk-anyuk atuh geus biasa teh. Anyuk teh. Urang mah ke beak urang dianjukan. Mane mah udah nyangsarakeun batur sini. Abi inu mah. Ya. Aduh lepong. Asup kana ieu. Ayo. Apa? Sama si anu terido. Lain make gula karena ka make uyah. Pala sia teh. Ini nih maknya. Palal. Asin ieu. Pirakun ini ya. Eta teh tulisan teh dina toples teh gula maknya. Salah nuna meureun Yeh, kagera urang tinggal ieu yo. Wah, palal ampun ting. Ih. Si eta mah dari doa bikin kabalarase samping ampun. Pajarkeun batur mah ngompol aing teh. Si Reren kalakuan si baheula bikin kaina leuweuh eureunna teh. Ngan ngagawean we jeung ngagawean. Aing mah bikin sertifikat kebon oge eta kebon jagung dicokot ku manehna mah. Ya, ini ya. Ayo. Tuh. Bener teh. Iya mah gula, tapi ieu rasana asin. Maknya pahili. Asaan, mesti teu percaya mah. Asaan. Asaan. Asin aing mah tuh. Asin. Asaan beberapa kali, 2 kali. Ya, lain. Naon? Aing ka dieu teh arek nunang maneh. Naon kitu nih Agnes? Arek ngawinkeun incu. Iraha. Nya isu pageto moal ramean dah. Bal ramen niis gitu. Heueuh niis nanap senok we tong. Aduh, Agnes eta budak kawinnya orang mana? teuing tepung budak KTP eueuh naon budak teh jojol ayam aing mah heuh. Maknya ini Agnes emang bigil budakna batu. Lain ieu. Urang teh ka dieu teh heueuh da geus lila. Arek nanyakeun. Nanyakeun naon? Eta ai panen kebon jagung teh harita. Duit nancan eueuh di ka dieu-dieukeun. Mana? Itu anu di belah kaler teh kebon jagung. Kebon jagung? Heeh. Kunaon kitu? Akan kumaneh dijualna? Heeh. Ai urang teu narima duitna. Tah ayeuna urang arek ngawinkeun incu. Sugan maneh boga, urang arek ditagih. Kieu Mas. Kunaon nya?
urang teh can boga duit. Jadi da maneh mah iraha rek bogana atuh. Udah tuh tingali rek manen leunca ge encan deui. Leunca moal aya sakilo-kilo acan, moal asa kintal. Ya ning Agnes, ieu lamun di naon teh di alani panen meunang teh sakarung kitu. Nya pasti di usian batu kirikil semua. Kan? Naon? Wayahna datang. Dua undangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena naon? Cager. Cager rek mayar moal ya duit. Mayar naon di Utang wae? kamari pancen ayeuna. Ih, si tantenya meni tekaur da. Kapan cek abi oge engke tahun hareup. Apa janjina ge ayeuna? Encan beak tahun karek ge Agustus. Eta saha? Si Galini Agnes. Astagfirullahaladzim. Sasa pura-pura. Mana kan boga hutang ke kami, nganyuk kasur. Kasur naon? Susah kepuraan sia. Oh, boga hutang Boga oge. hutang. Oh, sarua. Bayar. Sarua jeung urang. Mir. Buru. Urang teh ngahaja ka dieu teh nyumput sugan teh ka dia. Tah, mana di dieu buru sakalian bayar hutang. Tajeng si Reren ngan kalekedna keur bayar hutang teh. Teu cara kana nganyukna. Ieu teh apan geus ngomong kamar oge keur hareupeun salaki kami ieu. Naon? Engke tahun hareup cek urang oge. Apa nih Meureun ieu duitnya teh kudu digolangkeun, kudu dibalanyakeun deui. digolangkeun mah dicaian? Bukan nyawa dibalanyakeun deui eta. Oh, dibalanyakeun. Nyata teh we balanya deui. Pek. Engke urang mah Apana duitna ge nyarangsang di dieu di dinya. Nyangsang siga naon bae siga layang. Oh, sareurik. Sarbeuleuh Iya, dengan teuing atuh. lamun nyangsang tinggal di banjur. Kayaknya palit. Waduk. Saya tamak dak gitu. Mun asal tong nyengserikeun teuing atuh. Lain. Nah, Lain buukna kuat siga gulungan kabel. Oh, tanya nyaho. Yeuh, ieu teh orang kaya. Orang kaya. Orang kaya ge ai leuwih mah siga nu kieu. Ya, geus. Nah, Ulah wake ngambek wae geus diuk ayeuna mah. nyarek teu ngamak kumahana rarujit mayar hutang. Diuk heula amakan kos. ada lempang ya. Ai baudna. Meuni siga kue bapak. Agak tuh kamarang ieu na. Oh. Aduh, ampun cing rek diuk sok tenang heula. Aduh, ampun teuing. Teu narenyok dasar. Aneh Gelas nyok. kateo. Ya. Naon? Bere cai mah teu ngambek teh. Cicing heula nginum heula. Oh, buru kami mah haus. Jauh lompang ke ditu ye, ka dieu datang rek mayar hutang tapi di nepi ka dieu teh kalah dihareureuyaan. Lain di halereyan. Urang mah ngahaja ka dieu teh kondang tadi nama. Ngonang-ngonang. Masa kalian nyumput. Pengen ye tadi pengekeun. Kami ka imah maneh eueuh. Nya moal Tapi mah ya di dieu geuningan sarwana Ya kebenaran amprok ya, ge. Sini nih ka dieu. Geus sabar heula ieu nama. Nginum lah. Ceu, bere cai sugan. Heueuh, jam. Kelanya, tanpa ngosok boga tuh urang kayak geulisan teh memudar. Memudar. Kan? Buru lah. Ke heula atuh sabar ieu teh di imah batur nanajih teh. Nah, naonna coba sok Jojo datang ka imah Cirenren. Ngonang ye ngonang. Naon? Teh hajat aing mah. Manya ai ka Cirenren ngonang, ai ka kami henteu sok. Akan can pami kakarek ayeuna panggilna oge. Dul. Lain ngawadul, da emang kieu kita tenang we. Ayeuna lagi. Ulah sok loba jelema, yakin eta teh. Ye, kami mah geus sababaraha kali ka Cirenren terus ka imah maneh eueuh. Oh wae, sok cek paribasa nyabalah ke mana lah. Nya emang urang mah da Sok sasalumputan nini sosialita atuh teh. Bangkok. Ieu teh Bella Bangkok. Heeh, Bella Bangkok tercantik, termulus, terseksi, terbohai. Waduh, kaya. fitnah nu kitu mah. Asli. Fitnah nu kitu mah. Taruh fitnah mah nu kieu ye. Geus ayeuna mah nginum we heula, meh teu amek-amekan wae. Mana Tuh, tuh, Reren buru. Kita nginum. Amit geus.
beres saya heula eta kuat. Oh, Nining. Baeudna nih ampun ih sih. Ini di dekat tah. Oh, Urang mah sieun. sigana. Iya ku Nini ya. Pamikeun. Ya nginum heula meh ieu naon teh. Meh hate teh Sekalian atuh jeung wajibna. Ih, dumung tengah wajib. Ya. Urang eta tadi ngan disuguhan cai we wungku. Kami mah kesel. Kolotot. Bisi matana biji Oh. loh. Ya nginum heula ya nginum ya. Dia keun. Sok nginum sok. Nah. Ngajeng diracun mah. Ya Allah, atuh kiraku. kiraku teh urang asup penjara. Lain ya pada urang kete nagihan ke dieu ame. Oh nagihan deui heug hayo diraracun ku marane. Moal, urang mah geus tara gigituan, urang ge tadi beri nginum, diberi cai. Oh, Sok beakeun. Asin goblok suka nih. Maknya geus asin deui bae, gula ieu tah. Gula tapi aya. Makanya gula rasana asin. Gula ieu teh digeut teh. Asin. Uyah eta mah lain. Aing bikin kabar asa. Penipuan eta mah Lain penipuan. Gula. Kadieu. Ini kosok ambekan kitu. Sok arere teuing ka kami teh sok ngagarawean wae. Ieu mah. Ya tadi mah batur sok ribut wae. Ngaganain ke di batur sebicarawan Kalau datang jauh-jauh rek ka dieu teh rek lagi. Hidang sama ngagarawean ka kami. lain teh hideng aing mah hideng mantak hitu ge maneh majarkeun asin Dan umum kan sok rasaan kusata rasaan. tah. Ini aing mah tah. Itu kami mampu eta mah. Bola. Tinggal babangus teh. Amis. Kasar banget serba cuy. Siapa botak? Satu geus ih. Dadeup. Udah saya tapi mitina ce. Maneh panggeulana sia. Dengar lu. Kami mah tadi di dia sabener-bener. Kita aya Jojo naon merek. sabarana aya naon ini dia. Jojo nggak banyur coba. Kumaha mitina ieu teh? Gigar lu. Nya mimitina mah cerehen-rena mah nyut. Cair nu teu bararaleg. Ah, Ya Allah, ieu teh cai gula. cigula rasa gitu. Sia ngabura kan di dieu. Oh, terus? Di pulang di Banjur. Sahan mitina. Si eta. Apaan anda teh nyaos kan teh? Aing kurang rek dilaporkeun ka polisi ya. Saanu salah ya. Tuh. Ngecek-ngecek tempat orang tinggal ieu. Oh. Tinggal ieu. Terus eta mimitina. Imah batur ieu. Mah kumaha? Si iya mimitina Geus, geus, saurang. Geus Aing an. mah kumaha sia teh. Geus ini geus. Bela geus. Geus aya na daripada ribut mah urang gandeng ceuli asa barari ieu tai ceuli. Sir weta Maaf geus baru balik. Awas Geus balik. Oh, kami dipegat di jalan. sebelum. Mana yang Ya sebelum? ya ini ya. Kita balik itu. Aing Reren Nah. lain besi megat mah si eta. Wah. Awakna gede. Jempat aku nih tah. Oh, makanya eta kulitnya kuat siga aspal aing. Jadi di Agus kan boga non teh. Jimat kelek. Lain gimat aya jurus pamungkas. Heeh, Jepet anak ditempet, kelek. Pak. Heeh, dilep we nya. Oh, gitu. Di kieu we tah. Burun aku segera balik ya. Mana naon? Moal. Nyaho teh. Moal mau ketemu kok. Ya, Nah, ulah teu datang ke kaundangan. pokoknya kayak orang pasti datang lah. Oh, Kan ini- ditungguan. Ah. Oh, samemehna kudu geus aya di itunya. Kayak Oh. bantuan ke keret loh. Oh. Ngeret naon deh orang mah. Oh, Ngeret ini ya nya. Urang rek mulang geula nya. Ah. Ayo. Ayo nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang ngadon parase agar relo. Keun sia ku aing dipegat. Awas. Nih kayak sangkar aing. Nih kayak sangkar si teh. Unul.
cicing. Ayo mah ini ke mah erek. Wah, siap. Tuh manteng. Aduh. Tuh manteng. Ya. Tuh manteng. Nanaonan cenah. Siap. Ya. Ya ini atuh tumpakan gitu. Siap aja pasti ada di wae. Kebangan. Siana tadi. Geus ayeuna geura baralik geus kurit. Nah, Nu kami. Hayang mah. Tah kesehatan apa? geus kumaha mah geus baralik. Magrib si ka kalimah ge. Pak ngarasakeun tadi carekan. Balik geus saruana geraan. Geura balik ini. Mini Agnes jeung si Bella ngan ribut we mun apok teh. Kami